masalah syafaat pertolongan teh kumaha pertolongan Rasul teh dicaroskeun dina kitab Johar Tauhid. Syafaat Rasul teh hiji imma dihampura urang datang ka akhirat teh disakabeh dosa. Wasilah naon kaenging syafaat Rasul. Gitu. Atawa jenis akan daripada syafaat Rasul teh naon? Wa imma balahan mah jalmi geus hak diponis ku Allah eta jalmi teh bakal ka neraka. Geus dipasti eta jalmi teh bakal menang siksa Allah ku sabab wasilah menang syafaat Rasul. Kaing syafaat Rasul teu cios ka neraka teh dipengkolkeun ku Allah jadi ka surga. Kaing naon tadi teh? Kaing syafaat Rasul. Hoyong syafaat hoyong. Atanapi sebagian ulama nguningakeun sebagian syafaat Rasul teh naon? Dukhulul jannata bi ghairi hisab. Lebat ka surga tanpa dihisab heula. Ari hisab teh kumaha hisab teh kieu teh urang teh dihara teh elas ya eta maneh anjeun salira baheula dibere sawah dipake naon? Meuli mobil duitna ladang tina naon? Dituluy anjeun dibere imah dipake naon? Dipake ibadah atawa henteu? Motor dipake ngaji atawa henteu? Boga mobil dipake ka Allah atawa henteu? Wah krek-krek bengeng. Boga emas 20 gram 50 gram eta dipake naon? Apakah dipake ria? Apakah dipake naon? Kabeh teu bakal dipertanyakeun kitu teh. Masya Allah, kira-kira ngeri teh hisab teh luar biasa ngerina, luar biasa pika pauranana, luar biasa pika sieunana. Tamatak sungguh luar biasa anugerah, sangat luar biasa bila mana seseorang bisa masuk ke surga tanpa ngalaman dihisab heula. Mudah-mudahan urang kalebetkeun ka dinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin.